Dupi teh saha anu bade ngahibur di bumina Bapak Haji Ramin miwah Ibu Hajah Cici Tewa Uti apa itu ti putra Giri Harjati nu ari Cepode paingan angwana dugi ka harurung harera wilujeng tepang kasadayana ya urang paleraja mangga jangakeun ukuranana ya hey 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 Seni bangsa nu mandiri mi bandama aja nu luhur kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan Pakanu jadi hiburan ngaraketkan tutuluran aduh Jarining dikantun kasadayana ngiring olah ke
anu asli kumargi sisipku harti nanging mantep kekohoyong isina manuk kalangkung kumargi sisipku harti nanging manteng kekohoyong tekengeng di ponda deui adiki tekengeng magan geningan di pona deui Bapak Haji Ramin Sahebul Haja mi banda hiji gambaran Soloyo Pagelaran seni wayang mudiola ku kita eleng mi banda sinir siloka patang buah dua sindir simbol gang sasmita pananang silakan ing kehidupan rumingakan di pawenangan Bapak Tangga Firman Polsek Gantar sadaya keresep pangeran ataya ke sadaya kumaha pantun wijaya wayang musik kudangan jalma hirup kukerasana Ibu Siti simuladina seni wayang Abah Haji Adi lirjama nuku Pamaulah salah arti titenan masing taliti sani suna nu mandiri pamantri cala mangkade kaluli-luli Pak Umak jenggot boga ciri anu pasti Bapak Nasir palili watak nu nganc
cicikna diri wayang simu keur manusa beda-beda boga watak beda-beda ibu hajah cici sok beda-beda buka panggung rep madep kadia Purwasinenggi Purwaman Mandraya Winulan ya sesesoro tinggan tinang pamutusing kinarita tedak saking pundi-pun dados tandaning carita ya kukung gebang siwa lantung Kadenayu ayu tua anak tuku Ibu Siti Juana pada tetes tumaretes kang tinaretesanana astagangga wiratanu lan patra
mah Cimuncang ka Banjarsari coba turu rangaiti Purwa mentra winulan sastra tinuara alon panjangi ngawusin nenggikan Purwa lantara basane Purwa hartosipun wiwitan dupitara tara itu kedatun boten wonten malih kejabi di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Jamul Dwipa iya nggih Nagara Jamul Dwipa kang kacelu kampange wokaloka kajana priaka jamparing angin-angin kakocap mancak nagara. Laras. Watek wantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine. Saha? Bibisik Prabu Kanaka Murka. Iya nggih. Sampun dipun parek ingkang patih Kanaka Sekti. Tekantun senopati kalapedeksa anu duanana sami tungkul kamalik lutat yang menerima sabda adrih ningali pamurna lendra narapati nagi raja nagara Jamul Dwipa ananging sadaringipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi ada hiburan seni suara.
Bapak wakil anan mintonakeun kamu teh Enak cepode. kesenian kesenian buka-buka budaya Hiji, 2, 3, 4, 5, 6 aya 4 dina limana. dina lain ukul keur hiburan mancin juru penerangan Bapak Ujang Ale mancin juru Belut sisi sabadaran kapiraran siang-siang duh orang bale raja mangga nyangakeun Galayarana Galayan Nyi mojang Mojang lenjang Kewas pantang Kewas pantes Kengeng midang Iring tandang Kepat ibing paku balaraja Kepat ibing langge orang maca tenangan diraksukan kabaya Bapak hajat kapribadian tanpa reka Bapak Pirnan Polsek Gantan nujalingkan eta boboden mah hak campel eta boboden mah Bapak Haji Adit hak campel garawakan Pak Hajat garawakan liranu linulahan rigig jamu Sajatining Dewi panutan doi estu sajatining Dewi pantasima Ibu Hajah Cici doi sebut Dewi Sri Geni Bapak Aceh Kapolsek Dewi Patro Jasmani Rohani Sasmita Gedali Ngabudi Ibu Siti Juangan Sasmita Kedali
Sretenon ing pasewakan busana maneka warna maneka warna Sritenon ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus petengudianang yang panjrahing sarwa rukma sarwa rukma renggeng manik nawaratna nawaratna gentur kang mangun satur gentrahing kang mangun cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios kawontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Jamul Dwipa bebisik Prabu Kanaka Murka remagan klian patih Kanaka Sekti tekantun senopati kalapideksa iya patih lan senopati wantun batuk-batuk acan sate acana nalendra ngandika watek wantos Narapati Nagiraja Nagara Jamul Dwipaya Prabu Kanaka Murka pengawakan jangkung badag simar dada bewas jemros nutaya hingga napas monlir bang barongan mata nyorot lir surya kemar upamangandika sentak sengor nutaya hinggana lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikanipun Narapati Nagiraja Nagara Jamul Dwipaya Prabu Kanaka Murka hadanging sunpati oge senopati anu payus dipi agul kalayan dipikareus kukula coba minta diukna kaharep kula sanget sono nutaya papadana kaharep diukna pati lan senopati tapi nodama Gusti Abi Gusti nampi dateng pembagi salira kalayan nyuwun katampi sema pengebekti kahonyo panjenengan Sri Paduka pupudening ati sembaheun abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara Gusti Prabu iya ujas teu teh sampean aku terima kipati timalan kalihna teh eta naon tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jembar hapunten anu katenda Gusti Prabu saling malum nuhun ngeran ping tigana aya pikir saeunaon purwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan nalah dugi kapati mangga nyangakeun demi kepentingan salira khususna umumna demi kepentingan negara sareng bangsa Gusti Prabu ya tunggu mangga diestokeun Gusti Prabu kaharep diukna senopati ai Ki Adi Kapayun pula
punten kapengkeran kapayun calikna Ki Adi. Dah kapayun kulan. Atunyuk sumangat jisim abdi pun Senopati nampi dateng pembagi salira. Kalayan yang akan semerah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu. Iya, pujas tuti sampean aku terima Senopati. Nuhun Gusti. Meni ngarenyag. Dah ngarenyag putih. Hatu kali nati eta pok pilih kirang tata kirang titit duduga priyoga. Cologog sareng sajabina malum ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira. Muga salira kersa ngamaklum Gusti. Saling maklum. Nuhun dunungan. Atuh salajengna ieu teh aya pikeun saeun naon. Meuni asyara reuwas diangkir sanes dina wancina diondang sanes dina mangsana. Mangga aya pikeun saeun naon. Ulah aya anu didingding kelir genang siloka. Gera pedar sacara basna nyayogikeun tanaga sareng emutan jisim abdi. Demi kepentingan negara umumna khususna demi kepentingan saliraku anjeun Gusti Prabu. Saperkara kaula pribadi leres ngahaturkeun sewenuhun laksa ketika bingahan ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ayeuna. Nah make jeung sasauran kitu diangkir ku Narpati, dionang ku raja, dicalukan ku ratu. Salah kaulah salaku bawahan, moal pada ngijing sila bengkok sinembah Gusti Prabu. Nah, moal bahakana tinimalan salira ngeran. Mangga, bade siang nak mangga, bade wengi na mangga, nala bade subuh na ge mangga teh teuing. Mangatan sah di ajeng-ajeng nyayogikeun tanaga sareng emutan jisim abdi Gusti. Dah laras kelan. Nya eta kaula teh ngarasa sono anu sagede-gedena. Khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Kulawas urang tarapat tepung lawung paprok jonghok ngariung tiluan seperti kieu. Sami Gusti sami jisim abdi ge sono sami. Sami sono abdi oge. Meuni asya ngagebrai alam dunya. Meuni asya geunah teh kana hate. Caraangnya. Tadi nama diangkir ku raja teh meuni asyara reuwas. Bilih Raja Benu. Datang boro-boro Raja Benu nalah raja katingal halisna kerung oge geus gegebegan. Geuning sono meuni geunah teh kana hate dipikasono ku raja. Peperiheun mah aing di imah ku pamajikan tara dipikasono. Padahal kurang kumaha beungeut aing sakieu gantengna. Sami Gusti jisim abdi oge ono ida ican Gusti. Naon ono ida ican teh? Sono kacida pisan. Nuhun Senopati leres bagja. Satuluyna kaula salaku raja di negara Narpati di negeri dina dinten ayeuna kaula bakal nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Maksudna rek mere layang pangajen dina poe ieu anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Waduh. Jadi tang geus nampi di penghargaan poe ieu urangnya. Ya. Ieu mah raja meni Minang teh mere piagam penghargaan. Ya kulan. Ya. Padahal cikeneh mere THR. Ayeuna rek mere deui penghargaan. Ya aduh. Ke ieu teh penghargaan tina perkawis naon Gusti Prabu? Taroskeun.
tidak perkawis naon itu penghargaan teh nyata dina mangsa anjeun ngeuyeuk dayeuh olah nagara ngurus hamba-hamba rakyat estuning anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa duge ka ieu nagara jadi negara berat beunghar ceuk paribasana bro dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit ieu teh hasi gawe anjeun Kipatih jeung Senopati. Waduh. Janten ieu layang pangajen teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka negara. Bener, aduh Gusti. Sewu tong janten bendu salaksa pun dados duka. Naon teh akulan. Sanes jisim abdi bade nampik pangasih kana kasayan salira anu sakitu luhurna. Nanging bawiraos kaula ngabdina kaula ka negeri sebaragana kaula ka negara teh anu dipalar sanes hadiah anu dipalar sanes pamuji anu diharap sanes penghargaan nanging ngabdina kaula ka negeri sebaragana kaula ka negara teh anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana nyata nuju negara anu subur makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta sareng laharja negara madani mardotilah kahontal kurang sadayana punten Gusti isin margi kaula dina mangsa di istrenan jadi patih di negara kaula disumpah nyata bade bakti diri ke negeri sebaraga ke negara syariatna hakikatna kanu kawasa janten ngabdina kaula ka negeri teh ieu teh parantos ngajantenkeun konsekuensi kaula salaku aparatur negara. Ieu Tekedah isin Gusti isin. Minimal apa gedang kitu eta Kakang Pati sasauran. Nya jeung heumpung-heumpung oge meuni sasauran merele malapah gedang. Da memang kitu kanyataanna Gusti. Kumaha Da seug upami salira bade masrahkeun penghargaan ngeunaan pengabdian ka nagara teh ieu teh anu keng teh sanes Kakang Patih oge kaula wungkul. Nah saha sadayana ti awit salira salaku pupucuk pamimpin luhurna handapna dugi ka rakyat sadayana kedah kenging penghargaan. Sabab margi naon pamohalan tiasa ngawujud ieu nagara anu maju upami teu aya gawe bareng antawis rakyat sareng pamimpin jeung rakyatna da ieu teh hasi gawe anu rancage paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebatna sagegeus sapihanean lamun cai mah jadi saleuwi lamun darat mah jadi salebak itu Gusti angot urang salaku pamimpin pikeun ngemban aspirasi rakyat langkung isin ayeuna pamimpin upami ditingali tina kacamata agama naon langkung isin pamimpin upami ditingali tina kacamata agama lah bagi jeung mau agama lah bulan bagi jeung mau agama ieu mah pati teh bloon ada naon si jemput bloon ka kaula ha naon maksudna jemput bloon ka kaula digoreng-goreng teh kaula teh pati jabatan saluhurun kaula harapan raja anjeun nyebut bloon naon maksudna ha hayang kapuji ku raja jemput bloon ka kaula kela Gusti pek teu naon resep aing mana perlu debat teh naon maksudna jemput bloon ka kaula ha alasanana kuno pogo alasanana bloon teh sarua jeung bodoh ngaledek eta ngaledek anjeun naon maksudna jemput bloon ka kaula ulah wa kamolotot atuh tenang wales atuh kawas lain jeung solmed santai ulah wa kamolotot calm down lilek
naon maksudnya nyebut belaon dangukeun Kakang Pati naon cacak-cacak di dunia ieu manusia diwajibkeun beragama Diwajibkeun tah. cacak-cacak di dunia ieu manusia dikudukeun beragama Dikudukeun. masih keneh loba jelema anu luar tina aturan agama Laras. masih keneh loba jelema anu jararahat masih keneh loba jelema anu telenges cacak aya agama komo lamun teu aya Cing. bisa kumaheun ancurna ieu alam dunya lamun di dunya tanpa aya agama ceuk bahasa kirata agama ageman hirupna manusia agama lesna manusia cacak aya agama loba keneh jablay Edas. Jablay leng. cacak aya agama loba keneh dongdot Aduh. jigana lamun eueuh agama di dunia ieu jigana kabeh awewe jadi dongdot Amit-amit ah. Amit-amit kulana. ke jiji kana dongdot teh Jarang. jiji kana jablay kela punten Gusti baik tuluykeun resep aing Teu nyararamung. cing apa kana konteks pertanyaan anjeun Nya. punten Gusti baik cing apa kana konteks pertanyaan anu ditanyakeun ku kaula teh lain teu menang beragama kade da kaula ge beragama ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana ta eta Eta pamimpin tah. Sobi kulas. jiji teu menang beragama jiji kana dongdot ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana eta Eta tah. mana karep ngomong teh palebah mana tah palebah mana Belum mana tah. jawab Sok kadinya tanggung jawab ngomong-ngomong agama harapan raja yang kapuji aing nyaho sia mah Ah, nya. hayo jawab Jawab atuh. kalau ka cicing Dah. hayo jawab Sok-sok di nyawa. kaharep diukna kaharep diukna kalau ka cicing hayo kaharep diukna kaharep haling atuh siana mangga kumaha aing rek kaharep da kahalangan da leungeun dalang teh 7 jawab salah saeutik dina masalah agama cilaka Dah. jawab hayo boleh siapa takut Ada. tanggung jawab moal pati-pati jisim abdi ngaluarkeun hiji pasoalan tanpa didasarkan ku argumentasi anu kuat Eta atuh kula. wani ngomong wani tanggung jawab Beres lah. bener laras jawab mangga punten kapengkeran baik atur nuhun Aduh, tenang kinten gitu, teu jabatanna saluhureun aing Nya atuh. nepi ka teuneng kieu Senopati Gua kasih hah nepi ka teuneng wani karena bener sieun karena salah Alah eta kulan. kumaha nama teh pertarusan teh Gusti ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama cek anjeun leuwih era palebah mana erana Dah. sae mangga palebah mana cing jawab sok kadinya jawab. nanging sateu acana jisim abdi ngajawab pertarusan ti salira Laras. urang ngadamel heula MOU Aduh. naon MOU teh MOU teh Memorandum of Understanding atanapi cek bahasa Indonesia urang ngadamel kesepakatan Laras. cek bahasa Sunda urang papaitan kumaha margi anu ditaroskeun ku salira ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama Eta. sedengkeun anu naros ka jisim abdi salira salaku raja Laras. cinekna salira salaku pamimpin ieu mah bilih
bilih keterangan hukum agama ieu bilih nyinggung ka salira nah bade bendu atawa nepi moal Walah beres eta kulan mitaroskeun teh. bilih kadupaku ieu hukum agama nah salira bade bendu atawa nepi moal kumaha engke kumaha ayeuna sanes kumaha engke tapi engke kumaha Eta alah deg-deg ke atuh lain deg agama ge nyarek nyarek agama. leuwih hade maneh jempe jeung tibatan loba omong kaituna pipaseaeun da jempe oge ibadah lamun kaituna silih tonyok Tuh eta bade benu eta nepi moal moal kaula moal amek moal benu moal sakali deui moal benu moal cak aduh beres lah cak. jeung cak segala rupa Kang Pati bilih kasinggung bade benu moal deal jadi cius lah cius Walah beres lah. palabah mana erana saya mangga masih keneh emut salira naon dina mangsa salira diistrenan jadi raja di negara da jisim abdi mah masih keneh inget dina mangsa jisim abdi dilantik jadi senopati atau kakang pati ge tangtos masih keneh emut dina mangsa urang dilantik jadi aparatur negara di negara Tidak aku hilap deui. apan urang teh disumpah maka jeung diungkulan ku kitab segala rupa kumaha sumpahna demi Allah lah maka jeung mau Allah deui naon maka jeung mau Allah nah naon gitu jika agama Islam maneh kumaha dalang belegu dalang Islam aing Islam meureunnan dalangna Kristen aing haleluya cicing atau cicing demi Allah abdi bade bakti diri ka nagri sebaraga ka nagara syariat hakikatna ka anjeun ya Allah setiap demi Allah tingawitan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tina dengan nama Allah disebutna jalir janji leres bener tah jisim abdi bade naroskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna Kumaha tah? nya dosa doraka bener tah kantun ngemut teh urang ayeuna salaku pamimpin nah tega rakyat dipingpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararukti Eta kulan teu aya buktiosna geuningan margi teh sakedik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan mukmak pribadi na tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat teu kawas dina mangsa kampanye pan urang teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat deukeut den dina mangsa kampanye mah pan urang teh ngadak-ngadak bageur ka rakyat pager mere kaos ongko nya leheung lamun alus mah da henteu 3 poe geus belel kaos murah meureun. jalan butut di omean bari can kaituna can geus oge apan susumar di dinya janji muruluk kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah punten kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat poho ka rakyat banyak ulan geus ngajedog mah jadi pamimpin ngadak-ngadak culang cileung neangan palingeun neangan proyek Loloba ngadak-ngadak paranyang kokod lolobana gitu teh. gitu tuh bener cenah lain cek abdi eta mah cek rakyat ieu mah nya cek masyarakat gitu Gusti Dah. hei Ya. Hai naon Naon tah? hareup teuing ngomong tanya teh Nya. hareupeun saha nyeun ngomong payuneun raja nah tuh tarik teuing anjeun ngomong teh pokah teuing anjeun luas wani apaan tos papaitan tadi Oh, ada batur mah eueuh nu wani sia ngomong kieu. teu aya oh jadi batur eueuh nu wani ngomong kieu Eueuh. tah meungpeung aya nu wani cicing wah cicing jempe aya wani teh
teu sieun ditewak maneh. Hah? Teu sieun ditewak. Mengpenglineuk pek tewak aing. Ada dineuk sia batu. Nah kuring salah ngomong kieu. Da kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik. Duh, eta. Berdasarkan kenyataan, berdasarkan realita, jeung dilindungi ku undang-undang, bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa. Dah, Eta ulah. beda nu gaul jeung rakyat mah apa? Wallah luar biasa. Asinggung salira Gusti. Cing. Saeutik. Sameneul cenah. Aya kagores saeutik tina tuh. Untung geus papahita lamun can papahitan dipecat geus ya. Pasti atuh. Tak kitu Gusti. Urang wangsulkeun kana kenyataan sanjana. Itu dan nu bukti mah kitu teh. Laras ulah. Dah. Yo, sia. Puas. Dipecat sia. Puas dipocot. Dibocot sia. Da eta tarik teuing ngomongna. Raja Senopati dipecat sia. Boga Raja gawe ngamak puas. Bagja aing boga senopati mun kieu suadrek dipecat. Bagja aing boga senopati model kieu bulan hareup ditaekeun gaji ku aing. Waduh. Ulah. Salian tinaek gaji wayahna anjeun. Ayeuna rek dibere deui jabatan ku kaula. Aduh. Salian ti senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula. Waduh. Wayahna di negara anjeun kudu jadi ustad. Waduh. Aduh. Halo, naon ieu? Ieu teh keke seuri atawa jeung seurikeun. Jelas kaula mah jeung serikeun. Tah, kepunten Gusti. Pek Taroskeun. debat dewa ieu. Jadi salira teh nemeh teh jeung seurikeun. bener. Tah, upami jeung seurikeun panginten aya unsur ngaledek ieu. Pasti. Naon sababna jeung seurikeun? Jeung serikeun ngaledek gitu dah. Turun derajat belegug. Dah. Turun derajat kumaha? Tina senopati jadi ustad. Oh. Saur akang mah tina senopati jadi ustad teh turun derajat. Nya. Ada. Dupi kakang patih uninga ai hartina ustad naon? Cing. Naon tari Ustad? Nya nyaho. Bawa dijen patih lamun kaula teh apal ustad-ustad asan. Sumuhun ari ustad naon? Ustad, Sumuhun. Naon tah? Oh ustad. Nya hartina naon? Oh ustad. Eta. Hartina ustad teh naon? Dah. Ustad teh tukang ojek lin. Hey. Tukang ojek mah sanes ustad Usman. Tah eta. Ya, ari ustad teh hartina beh dieuna hartina teh guru. Guru mawa uti. Dupi kakang patih tiasa nulis syariat teh saha? Cing. ti guru. Tu geuning. Eta geuning. Tiasa maca Ti guru. tu geuning. Tu geuning. Tiasa ngetang Ti guru. tu geuning. Tu geuning. Moal aya dulu disebut presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW jeung RT tanpa syariatna aya guru. Nu matak taekeun gaji guru teh. Dah. Beres atuh. Ieu mah tibalik aya gaji dewan nepi ka apung-apungan, gaji dewan nepi ka beuli naon, aya guru motor ge ngiridit. Sedangkan maju munurna hiji negara ditangtukeun ke dunia pendidikanana. Dina dunia pendidikan aya guru nu matak sejahterakeun guru. Eta pentingkeun. Waduh, lain waduh mikir. Pikir kayaknya. Tibaliknya. Balikeun ku urang ayeuna. Dah. Luar biasa guru teh jasana Laras. mencitak jalma anu berkualitas anu berpotensi. Geus ngabahas nak eta kudu ngaliwatan sidang paripurna. Sing inget ieu nagara demokrasi anu ngajen pendapat zaman nulian. Cek anjeun eta pendapat bener cantang tu cek nulian.
Jadi Kaula aya kepentingan leuwih pribadi. Oh saya mangga pati kaula karep saya mangga. Kapayun di kula. waduh luar biasa Kiadi batok bulu si madu luar biasa wawasan nepi ka cerdas gitu lan wawasan nepi ka cerdas gitu nu matak gaul atuh coy amang atuh ayeuna mah ka kampung pamimpin teh ulah ngajado gua di kota tempo butuhna ka kampung ada ngaherenge geus jadi minum uli ini ke luar negeri Poho Ya. kalbur sorangan. luar biasa guguru ti saha teh bisa ngomong gitu guguru ti saha bisa ngomong gitu ti Bapak Haji Ramin luar biasa hebat non Di Bapak Anton ongkoh teh. luar biasa wawasanana nu matak lalajo berita teh lalajoanan baca koran teh lain didiukan nya ieu mah rajin maca koran nu diperkosana we wungkul gitu janten salira aya kaperyogian anu langkung penting bener perkawis naon Gusti Prabu Kaula rek nanya raga katineng anjeun ngeunaan ieu nagara Jamul Dwipa pati perkawis naon meren kabeh geus apal yen ieu nagara Jamul Dwipa teh hiji nagara adikuasa nagara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit leres loba raja-raja di satatar media desa anu tabe anu hormat ka negara urang ieu leres tong boro raja-raja di satatar media desa dewa oge loba nu hormat karena kapamimpinan kula salaku raja di nagara Jamul Dwipa dengan mika deudeuh kolotnya sto budak era sabab ieu nagara teh jadi nagara adikuasa ieu leres kaula rek nanya raga katineng anjeun lamun aya hiji nagara anu wani-wani ngahina ka nagara urang atawa aya hiji raja anu geus wani ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara urang rek kumaha anjeun pati rek kumaha anjeun lamun aya hiji nagara anu wani-wani ngalunturkeun wibawa jeung komara ieu nagara Jamul Dwipa pati King tanggung jawab kumaha. Gusti Prabu saha-saha anu wani-wani ngahina ka nagara urang nagara Jamul Dwipa aula pati kana kaseti toh pati jiwa raga nyawa anu dipalar kaselamatan jeung kamardikaan bangsa hancur rebur papan kari tulis dah yang ngalangan negara kaula demi negara demi ajen ieu negara Senopati sami Gusti Ji Mabdi oge Kami atuh. saha jaminan anu wani-wani ngahina ka nagara urang tah bikin ka kaula Haji Sim Abdi ieu ulah disebutkeun abdi jeger kubang jati ieu Aduh. dibabad ku Haji Sim Abdi edan-edanan abdi kadang-kadang edan nyaan ieu saha jamina anu geus wani-wani saha rajana anu geus wani-wani ngahina ka nagara kaula Gusti Prabu Sampelak. Pelak mauti. aya hiji raja anu wani-wani ngahina kana ka kaula raja mana nya eta anu wani-wani ngahina kaula nyata Raja Amarta Dah. Raja Amarta Mata cek. atuh Raja Amarta mah nagara tetangga sabelah bener oh. Nah Gusti maneh apa Raja Amarta nya terang atuh Ji Sim Abdi mah saha Raja Amarta teh nyaeta upami telepat mah namina Prabu Yudhistira
Prabu Yudhistira. Bener. Ari Yudhistira teh disebatna teh Pandawa. Ari Pandawa teh anak 5 lalaki wungkul disebatna Pandawa. Lamun anak 5 lalaki wungkul disebatna Pandawi. Lamun anak banci Panakol. Saha wae Pandawa teh? Kahiji jadi raja di negara Amarta, Kakasih Yudhistira. Kadua Janggung Gede, ngarana Arya Bima atawi Arya Bratasena. Katilu Tah upami nu katilu mah pangkasepna model abdi namina Arjuna. anu kaopat Tah nu kaopat sareng anu kalima mah Kemar. Saha upami telepat mah Upin jeung Ipin. kepret sawaing. Pandawa nu Kemar malin Upin jeung Ipin. Saha Nakula jeung Sadewa. tah eta Dracula sareng Sadesa. Nakula jeung Sadewa. Gitu. Janten ieu teh nu ngahina teh negara Amarta. Bener. Ngahina naon Gusti? Meureun apal Amarta. Urang negara Amarta lamun geus ngayakeun ritual keagamaan salila sabulan. Negara Amarta lamun geus ngayakeun ritual puasa sabulan, manehna sok ngayakeun hajat. Disebut hajat Surya atau hajat Samrat. Hajat Samrat. Bener. Tah, dina hajat Samrat eta kabeh raja-raja di satatar Madya Desa dionang. Kaasup negara urang baheula. Mimiti anu dionang baheula teh negara kaula sabab kabeh ngajen ka negara ieu Jambudipa. Lajeng tapi naha taun ayeuna si Yudhistira boro-boro ngabejaan ka aing. Ku aing didagoan nepi ka beres hajatna eueuh ngonang-ngonang ka aing. Berarti si Yudhistira geus teu neuleuh ku sabelah mata ka aing. Berarti si Yudhistira geus ngapenteng ka aing sabab ieu aing teh negara gagah, ieu aing raja sakti. Naha aing teh dionang ku si kurang aja basak. Alah, Tengah hargaan ya kula. au raja ieu mah geus ngamek teh ieu. Tuh gelas peupeus tilu. Bayangkeun ku sia. Aing teh dihormat ku dewa, aing dihormat karet-karet ku si Yudhistira, aing teh dideluk ku sabelah mata. Patih, aula. Wayahna kagok borontok ka pelang-pelang jeung aing hayang nemongkeun yen lain Amarta anu kudu diagul-agul ku sakabeh nagara teh. lain si Yudhistira anu kudu jadi raja mulku, tapi aing anu kudu dihormat ku sakabeh raja-raja di satatar Madya Desa. Maksudna temongkeun patih. Temongkeun kumaha? Wayahna negara Amarta serang. Ulah anjing. Perang dulu itu. Jadi negara Amarta kena diserang. Serang. Hancurkeun negara Amarta. Teu ngeunah aing Yudhistira, ha? Temongkeun ka sakabeh raja-raja di satatar Madya Desa yen aing kana kasakti anu panggagana. Ieu nu dianti-anti ti bihari dilaguan ti baheula diantos-antos ti bareto Gusti Prabu. Naon? Sami kau lagi aya kapanasaran ka urang-urang negara Amarta. Di negara Amarta teh aya si Bima. Heuh? Di negara Amarta teh aya si Bima Jangkung Gede. Teu sieun 5 menit beset ku aing. Keun Bima eta anakna Gatotkaca gagah. 3 menit modar ku aing. Tingalikeun kasaktian aing manggulang-mangguling. Kiraan si Bima jeung si Gatotkaca tingali. Lamun aing teu bisa ngelekeun si Gatotkaca jeung si Bima gantung aing di negara. Wah, beres. Sumpah aing. Percaya kepada ieu mah ieu. Baheulana urut ceger Pasir Muncang ieu bener. Tukang bobok, tukang tarok. Baheulana mengadana teh adang obeng gitu. Udah kamu mana teh mau obeng we.
sanggup maneh ngancurkeun Panawa salem baga Gusti Prabu teu kena salira anu turuna kaula we sareng bade ngabantun sedanten wadya bala tamtama siapkeun pasukan sae baga iraha kaula kedah lumampah ngancurkeun nagara Amarta ayeuna ulah diisuk paketukeun wayahna serang nagara Amarta aing geus teu hayang ngadenge nagara Amarta aman sae baga rupina moal dengkekeun deui kaula bakal nyiapkeun sedanten wadya bala tamtama jika ini bragara lumampah cukra lumaku hamid bra luga niraya lumunur wiwit nilayang rana luga niraya lumunur wiwit nilayang rana denira abdi ge pada permios ngeran jika ini bragara lumampah nanging sate acana jisim abdi pada sanuk-sanuk heula we ka salira nah arti manehna mah margi dina pangperangan teh panginten sadayana bakal jadi algojo teu maehan bakal dipaehan teu sial panginten abdi teh untung ieu mah bilih siana jisim abdi mulang ka nagara ngan saukur bangkena bilih mulang nati pangperangan jisim abdi ngan saukur ngaranna ngan saukur bugangna ti ayeuna we jisim abdi hapunten Gusti dina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit dina mangsa ngabdi bakti ka salira jisim abdi tangtos seueur pisan kakiranganna Gusti apunten jisim abdi tubuh sami-sami senopati hampura kaula oge hampura dihapunten Gusti dihapunten nuhun ai geus ge mah banglas di mana jisim abdi maotna oge ai parantos islah kieu mah nya laras atuh sakantenane jisim abdi upami maot nitipun bojo ada namanya boga pamajikan gaduh ayeuna teh nuju ka kandungan sabaraha bulan nuju sasihna Gusti sabaraha bulan 3 tahun mun lila-lila teuing teu ngandung naon ngandung maksud jeung tujuan boga tujuan anu can kalaksanakeun omat panginten upami abdi maot pan pun bojo teh janten rana bener omat pun bojo ulah dibikeun ka panayagan Gusti panayagan masa depan suram nya jik kira ini bragara lumampah cukra muku hamid kaula bra Parmios Gusti bra ngaranna kula ras ka anak aing anu bungsu kumaha kula mangkaning anak aing nu bungsu teh cenah keukeuh hayang HP 2 pintu neneangan can pangih-pangih aing moal aya tuh aya ge 2 kartu ada keukeuh 2 pintu cenah 2 kartu si aing teh ya HP atawa kulkas doakeun kanca hampura kaula bisi balik ngaran ka dieu nya ayeuna we hampura sami-sami Yudhistira modar sekuaing ayeuna Panawa bangsat
boga niraya lumunur wiwitin nilayang rana kondur saking pangkonan Nalendra nilayang Rana jadi aing ayeuna laras kula anasaran aing tiba heula hayang ngasaan kadikjayaan si Gatotkaca jeung si Bima laras bejana si Bima jeung si Gatotkaca teh hiji jama anu sakti hiji jama anu gagah laras tapi keur aing mati kana kasakti bakal ditemongkeun ka Balarea bakal ditinggalikeun ka Balarea ieu lain si Bima ieu lain si Gatotkaca anu sakti tapi aing mati kana kasakti Saya kula. tunggu si Bima tunggu Gatotkaca hancur ku aing sia sedanten ulah dia bala tamtama hingga kubul kula semangat euy hingga yang ngakeun semua pangabagteuy Gusti diuk calokan batur-batur oke bos buuk naon sedikit-gitu bulan eta buuk naon dikitu-kitu tapi ka nyungcung gitu ngeunakeun nya teh gaya mohek sumuhun mohek naon mohek mongkleng sama poek atuh ngeunakeun abdi anak pang naon pang goreng patut calokan batur-batur oke bos Sok ka dia. Ada hebat hey my brother everybody come here let's go come on kemari kesini Sini. Naon? kadi aji dengartieun berenang anas aing Inggrisan cari lemot itu
maka pihatur Gusti Diuk diterima ulan diterima maksudna ay diterima Terima. oh sumuhun Ada? naon cenah goblok kok sumuhun diterima belegug Terima. hah diterima ari batur nanya teh heug jawab eta teh dosa Dosa. teu kengeng kitu teh sopan upami batur nanya teh heug jawab pancek aing ge ngajawab anjing cek nunungan teh diterima Terima cenah eta. balakah ungut-ungutan Coba eta. disangka dakwah aing naon cenah cek nunungan teh aduh si anjing diterima belegug ah nu leres innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot anjing lain bapak aing maut belegug diterima bu iraha maotna aduh anjing aduh eueuh nu modar anjing ulan eueuh nu modar anjing eueuh nu modar oh tos 2 minggu aduh anjing geus tong dicengcerikan nih Parari. anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna Ya. masih awe anjing tah kitu amin gitu aduh anjing budegna parah anjing parah anjing parah kunaon maotna teu damang heula Nah, eueuh nu modar oh liper aduh anjing Ada? eueuh nu modar anjing atuh sanes wawartos ka abdi Ya. dai liper mah gampang cek ibu cici oge cenah liper mah gampang nyaeta ubarna teh ku hahanyiran eta. aing ge nyaho ngan eueuh nu liper anjing ish hahanyiran anjing aing ge nyaho ngan eueuh nu liper ish hahanyiran anjing eueuh nu liper astagfirullahaladzim hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran mode ku belut Belut. ku harmis tah nu langkung sae pisan mah ku tutut Nah, aing ge nyaho ngan eueuh nu liper ish tutut anjing aing ge nyaho eueuh nu liper ish tutut anjing aing ge nyaho bar liper teh ku tutut Allahu akbar Ada? sanes ku eta kunaon ku tutut anjing ah kumaha sia we anjing ah aya bahan aing nu liperna goblok awena minat teuing sia teh tuh cile dihareup bahan aing nu teu heula di tukang diukna Buka ngantri. di tukang diukna toel. Saya tahu. hei naon di tukang diukna ku tutut si anjing tutut deui di tukang diukna hei naon di tukang diukna di tukang astagfirullahaladzim anjing naon si maneh teh kaing teh Noel ari ngomong henteu itu teu ngomong si aing di tukang diukna belegog Kadenge merentah. ah mung ah Ah, kadangnya juga. aing marek di tukang ah diukna pacek aing ge kitu sia teh kulan teu ngomong aing teu ngomong teu naon kulan tah dengekeun ku sia tah Dengekeun. alhamdulillah ya Allah Aya naon ya? geus lohor deui si juri aing mecus di sangalohor budeg teh kabina-bina teh sia teh
Jenu adan juga nangis kadahar jengkol ya. Tapi kamu meledos ke dia jengkolnya. Ini kain gaji. Balut sisit sabatara kapirara siang wangi. Jol iya si Aji kaing. Oh, udah si teh papatong celek dina irung aing. Tapi nabi nating si teh ih. Awas lain kakolot. Belagu. Tapi nabi nating si teh. Ai. Tapi ka kitu-kitu na ngeus Aji. Amak tuh. Naon sebelah cangkeng. Aduh Aji. Naon si teh? Mending mah beletak kana irung. Anu ujung. Naon si teh? Naon heula? Naon nolo. Naon si teh? Waduh. Naon? Alah. Naon si teh? Aduh. Galah naon nyawaku naon sia ka aing. Naon? Aduh. Aduh. Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan? Masalah buat lo. Ya heeh. Emang gua harus bilang wow gitu. Salah naon aing? Nya salah maneh? Naon? Mun leumpang teh heug neuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudud. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing. Gitu. Jadi mana ngambek teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh. Heeh. Sabab Teu neuleu. jangan salah. Maneh. Ya. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia Nah aing. dengekeun belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah sia nu neuleu ka aing heug nyingkah ka itu. Ieu mah cele di dinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun sia. Alah. Kurang ajar sia awas disantet sia ku aing. Amina-mina teh gini aya Gusti. Sugan teh kapiting. Dunu nggak disangka kapiting. Dunu nggak disangka kapiting. Ih, Allahu Akbar. Naon? Dunu nggak disangka kapiting. Is, tutut. Aji tutut aji. Tadinya ada izin. Hayang ngapasmi aing kana tutut. Nah atuh nu bodag di gugubung. Aya naon Gusti? Keheula. Ulan Keheula. mending ayeuna. Ke maksudnya gesal se. Nah dayana ge teu riweuh. Lain daguan. Ngantosan saha panabi tos ka dieu. Engke cenah. Monyet. Lain ka maneh aing mah. Edah hayang miluan hayang miluan marukana rek dibawaan padahal moal Gusti nya. Nya. Tuh. Ya Gusti oge nya wayau. Situ mah pitagalahan Gusti nya. Nya. Tuh. Situ mah kabri ngahorean wae nya. Nya. Tuh. Situ mah goreng patutnya. Nya. Tuh. Kami abdi kasepnya. Henteu. Tuh. Nepi. Ketang sikrong di lautan mual kapal merah. Was nu kasurupan ajik leumpang di teh.
Atuh. Buka tuh topina belekung. Jadi gitu budak Badung cece. Wih. Halo. Halo bos. Halo bos. Ada. Halo bos. Beres bos ah. Aduh. Aduh. Kalau gua kiri sunai setama. Nah, jadi le. Nah, jemlak cangkeng. Cacing mending aja legur jirahaing. Borong ngerece main juga tarik. Nah, jadi le. Macam mana pula lah kau? Naon, macam mana pula kau bulu tak bela itu kan sila awak. Alah. Ye, mana emang ngomong tak gitu, oi. Ya beda jeung mana. Urang mana? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Batak. Betul. Tradi. Geus lila aya di Sunda. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Alah teu apaleun. Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Teman lila aji itu. Oh, can ngartieun bahasa Sunda merenya. Nya. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi ya biar ada Sunda bah. Curik tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Ngaran mana? Nama awak. Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ai di dia jeung saha? Sama di awak. Saha? Butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya. Keluarga hareng ieu mah ye. Jigana ninina tampak gitu ya. Akina Bisa jadi. Ari bapak mana? Bapak awak. Si Garantang. waduh. Si Garantang. Ari Inung ya siga termos. Ari Aki siga seeng. Alah. Oh, keluarga parabot dapur. Jigana uyutna hawu ya mah. Bisa bahasa Sunda? Sekedik. Nah. Sakedik aja le sakedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesenian Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung si dede. Ah, bilegug lah kau. Rees jeung dede. Oh rees. Nah itu rees, bilegug lah kau. Namanya bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan. Betul? Bisa. Ya bisa. Bisa. Oke. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Apa deui meh. Ongko becus anjing si tete tadi. Teken. Bubui Bulan. Wah. Bubui Bulan sangrai benteng. Panon poe di saate. Ah, itu lagu Bubui Bulan itu nyerep kena hati. Nyerep ajik le nyerep. Isok Bubui Bulan, oke. Barang mitina kumaha? Bobo, sudah. Bubui Bulan. Aduh. Enakeun. Enak atuh. Majik nih nyeri si teh. Bubui Bulan disangla si bentang lah bah. Aha. Panon poe anjing panon sia. Tuh kalau Bubui Bulan saya kurang dia ngalarti Bubui Bulan mah. Nyatu. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut si abang orangnya Waduh. bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul?
Siap. Oke. Kopi dangdut. Oke. Nayaga. Nayaga sakurang semangat Nayaga. Kurang kompak. Tukang goong tidak yoyoan. Oke, satu kali lagi Nayaga yang kompak. Oke. Nayaga. Nah, itu kompak. Si Aji kayak bacacar kompak. Kompak naon nak? Kompak jempe. Okay, Nayaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Okay, please, Kopi Dangdut. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Tapi asmara yang pernah membara, sayup terdengar alunan cinta yang menggelema. Hey, hey, gas. Ulah parebut keun anu ngalatutut mah aing lah. Jik tutut naon teh. Nah, kitu ngungkurin dangdut teh sok aya gelut wae lain naon anjeun. Kaget. Aduh, ieu jelema parebut tutut nepi ka kieu ieu. Sok selisihkeun. Ai si ajik tutut wae teh. Bosan da aing ngedengena. Aya naon Gusti? Diuk. Oh, saya mah ngamenawi teh aya naon-naon da sawios ka abdi we tenang ieu nya. Yang ngomong naroba. Cici ngomong deui. Macam mana pula dah kau? Oh, salah dengean mun aing. Dengekeun heula teu baturung. Naon? Ning eta lancar sia bahasa Sunda. Nah, naon kitu? Cina sia teh urang Batak. Ayo, euy. Poho dan urang Batak ai mah di mana? Di Pasir Muncang. Ya dah. Pasir Muncang. Sugan teh we urang Batak. Baru didengekeun ku aing teh urang Pasir Muncang. Nararipu we ka aing teh abong ka jelema ganteng. Abong ka jelema kasep. Salah naon eta? Euy. Naonnya? Mana teh dianggap ya aing. Ya teh aing nu ngomong teh belegung. Oh, radio meureunnan. Disangka radio buka kacamatana tuh euy. Nah ka aing ini. Naon ya? Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Wah, belum sih buat melon kan. Gus. Hariring dipirikku kening, hariring lain kuring tapi anu maha wening, haleuang lain urang tapi anu maha wenang, tapi anu maha wenang. Manek satengahing marga, manek satengahing marga,
kapanutan urang ka Gusti numur bangalam patang buah dua ka Gusti numur bangalam. Hayu urang sasarengan paham dani dicariu mujikan maha hemat Ayah paham Dani sangkan kengeng kakiatan Bapak Turah aya dina katentreman sing nepi ka akhir zaman Bapak Turah deui sing nepi ka akhir zaman kasopono kesak kasopanya papasana sono benjang makanti orang wajib tumari makan ngarasakan paku saja zaman ute kumawasa anginku kerasaan jeneng masih ngapi katulengkah tincakan jalan kajaga paham Dani Cicariu Bahalagas kapirapa ayeuna mesti ingatna budaya kesenian Dan kesenian